Salajengna wasaniatu jeung ari anu kaduana eta muroatun ngaraksa halal jimai dina keur ngalekuy. Pala yatiha mangka teu meunang ngajima ka itu si jaujah. Wahia jeung ari itu muroatun halal jimai eta barikatun bari sindeku li anna dzalika karna sanyanyana itu barikah eta yasyuku berat alaiha ka itu si jaujah. Au ala janbiha tawa kagigireunana itu si jaujah. Li anna dzalika karna sanyanyana itu janbiha eta yurisu matak ngawaris waj'al khosirati kana nyeri lambung. Wala yaj'alha jeung teu meunang ngajadikeun ka itu si jaujahnya atawa si mar'ah. Pauqahu ka kaluhureunana si rajul. Li anna dzalika karna sanyanyana itu yaj'alha pauqahu eta yurisu matak ngawaris al-i'tiqara kana nyerina si anak. Bal mustalqiyatan balikta tangkarakeun ru'yatan halna ngaluhurkeun rijlaiha kana dua sukuna itu si mar'ah. Fa innahu mangka sanyanyana itu mustalqiyatan eta ahsanu leuwih alus hayatil jimai pangalusna pirang-pirang tingkah ngalekuy. Sakitu heula. Saterasna saur musonif anu nomor kadua tina adab-adaban ngalekuy nyaeta 3 samemeh ngalekuy kitu tah. Kamari geus nomor 1 nya. Ayeuna nomor kaduana nyaeta ngaraksa atawa ngajaga dina keur ngalekuy. Tah jadi keur ngalekuyna itu di ngaraksa. Tah kumaha cenah teu meunang ngalekuy atawa ngajima ka si jaujah teh bari sindeku. Nah ongkoh kamari cenah meunangnya bari kumaha wae gaya teh bebas gitu. Gaya helikopter, gaya entep sendok, gaya ajul gedang bebas. Tah tapi ayeuna teu meunang. Tah karna sanyanyana itu barikatun sindeku teh berat ka si jaujah. Jadi maksudna mah sakira-kira ngaberatkeun atawa gaya sindeku teh matak berat ka si awewena tah matak teu meunang gitu ulah. Nya anu akhirna mah kumaha ngareunah posisi gitu gaya urang nu ngareunahna kumaha. Lamun gaya sindeku gitu berat ka salah sahijina maka teu meunang gitu ulah. Jadi ayeuna ngeunah di lalaki teu ngeunah di awewe tah teu meunang teh kitu gitu. Tuluy ala janbiha kagigireunana itu si mar'ah. Karna gaya ngagigiran teh eta ngawaris kana nyeri lambung. Bari nyagigir nya si jaujahna tuluy lalakina oge nyagigir gitu. Rek ti tukang atau rek ti hareup gitu. Tah eta teh matak nyeri kana lambungna si jaujah atau si rajul gitu. Awewe atau lalakina ngawaris kana nyeri lambung. Ulah sering teuing we lah gitu. Sakali-kali mengajaran gitu.
Tah gitu intina mah jadi urang kudu ngajaga ngaraksa gitu. Bisi salah sahiji ti antara lalaki jeung awena teh aya nu matak nyeri atawa teu ngareunah gitu. Walaya jaalha jeung teu meunang ngajadikeun si jawajah teh kasaluhureunana si rojul jadi gaya karna sanyanyana itu ya jaalha paukohu ngawaris kana nyerina anak. Tah maksudna walaya jaalha nyaeta teu meunang si rojul ngajadikeun atawa ngecrotkeun ngaluarkeun keur nalika si jawajahna teh aya di posisi keur di luhur gitu. Tah gitu. Tah eta matak ngawaris kana nyerina si anak teh jadi nyeri gitu. Tah kumaha atuh lamun rek ngaluarkeun ngecrotkeunana cenah. Bal mustalqiatan rafiatan rijlaiha tangkarakeun si jawajah teh si awewena bari jeung kaluhurkeun sukuna dua sukuna teh kaluhurkeun tah gitu eta nu alus mah. Tah painahu eta asanu hayatil jima pangalusna tingkah ngalekuy gitu tah eta. Jadi lamun rek ngecrotkeun geus rek kaluar ganti posisi buru-buru tah tangkarakeun tah si awewe teh si jawajahna cenah dihandap tangkarakeun angkat dua sukuna bret angkatkeun crot 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 tah kaluar nah kitu eta teh pangalusna tingkah ngalekuy. Kantun wasalisatu muro'atu waktil jima'i wallahu a'lam bishawab.